Mana sereh mana aya ge jagong jeung dangder doang mana. Pergi alin eta sereh. Oh itu teh sereh. Itu teka dulu teh di hareupeun jasa. Tah malah ka teh sereh. Terus lagi urang ngalana. Geus ku ari bae tabut malah naon. Ganti bae. Hayo urangnya sereh. Hana, Kemana bae ayeuna masak eueuh teu boga. tuan teu boga. Laju kumaha ieu? Kumaha deui ge aing ngakana baso teu adeuna tah sereh di mana teu boga. Baso naon jing it? Iya baso naon? Jasa umprit jing. Mana bawa baso nage eueuhan? Ai dia mah baso aing yuk. Kawer-kawer. Bu aing lapar. Coba tadi suka naik jelema. Wih, ya itu jelema tuh. Hei. Nia hadir ge. Naon? Hei, nganter aing ngalah sare. Ngalah sereh? Hai. Ayo ge beneran. Ngalah sereh lain ya? Ngalah sare ka mana? Teh budak we kuari. Budak nina ieu toge hade gororeng na teh ngan mahalna doang. Yang di mana kita eta melina? Material. Emang ada di material? Ega pak kumaha di material mah lain toge. Eta dia nyaho. Lokasi ge manila lemet. Eta lokasi berapa duit gitu? Atuh 5.000 jauh, kuari mah anu 2.000-an mah jas serba marahal. Ih, jauh anjing murah. Murah banget dia. Naon urang ka dieu? Pada sare. Ayo jing. Aya, Siap ayo. Sereh saha jing. Geus pokona aya be. Mana sereh mana aya ge jagong jeung dangder doang mana. Woi, pergi alin eta sereh. Oh jing. Itu teka dulu teh di hareupeun jasa. Perkara malah ka teh sereh. Terus lagi urang ngalana. Geus ku ari bae tabut malah naon. Nah, geus rarehe tah. Geus hayu lerema. Aman ieu urang. Hayu urang cabut. Hayu. Ih, boga saya. Boga batur. Ih, boga batur. Oh, Ayo sing carek kanan apa jing. dia teh yang sereh? Lain sanajan hayang sareng ge sing carek kanan Ustad Ibad aing. Geus kumaha geus jadina urang heut. Jadilah aing mah. Terus mau jadi Aing belum cokot? ngesieur aing menek meuli bae ka tukang sayur. Ya aya Beli 1.000 amat anu dia. murah. Aing Sing capek-capek mau dia ke kebun dia. amat. Aing. Woi, kumaha ieu? Dia mesti gini. Mak, Oi, boga lauk tuh. lauk naonnya? Nek emak mau naon, teu boga sayur, tukang sayur jauh. Boga teu. Aya sih sayur mah, cuma hasem. Lah mau dia mah make sayur hasem dibikin ka aing urus ke kamari. Kumaha teh aing gitu masak. Geus lain balik dari rumah. Amus ya. Iya, aing capek-capek dia bolon-bolon teh beneran. Maling mah aing Dia mending kalau apa yang sereh kon dibere solusi kos gitu. Geus ganeng. Naon dia? Ulah kitu. Kali kita mending jantung. Aing menang jantung. Ting naon eta jantung ge teungeuna. Jantungan ya. Tingnya itu juga abrik banget bisa dikirakan. Sayur lah deh. Elah ka. Kita seta. Juga abrik. Geus ayo kumaha dia bae dan ngasakeun lah. Dah, aku mah piring ulap, nak masak ulap, padahal mah betul mah lapar ya, Mam. Sedek kabar sama beda, kabar dia. Woi, kaget pe aing bangsat dong dia. Kalau doang di jantung hoak dari Capek aing geus ngan sereh aing teh hasil boga batur tak dipaling ku si ieu yo. apa yang karunya jeung dia aja dia butuh sereh. Geus asakeun bae ku dia jantungna. Jantung tahunan nih budak. Naon? Gabrik, seta mah naon coba gabrik jalan bae ieu. Ngeunah teh ya. Ngeunah cek seta mah. Bener. Lah sok bohong bae dari apa mah jangan. Eta ngeunan. Ngeunah cek seta sente berparabun ka seta. Pahit. Pahit, atuh kiceun papaitna. Dulu biar bos saya orang asakeun. Parabun ka si ieu. Cek seta teh pahit. Aing lapar. lapar. Geus sudah diasakeun ya. Wes dia ngasakeun aing mah hulap. Dia bae aing mah capek. Oh gas aing beak. Capek aing geus di kebon Boga bos duit. eta tah.
Setan naon teh ajak kelas sereh kalau mah teu jadi. Ngan biasakeun di dapur aing teu boga gas, aing teu boga duit, sanak aing teu balik-balik. Geus kan hau jeung kayu ngabadeg. Teu boga kayu, Geus aing boga kayu aing mah. Nek ka mana cuy? balik aing di dia gati. Undung tah. Oh, Terjadi burung urang jadi abi. jadi asakan teh jantung. Terjadi masak-masak. Dong aing. Geus kieu aing nek balik ke satu. Isi ieu aya di dieu bae. Pan tadi mah dia di ditu na anden. Aing kesal sorangan bae. Emang ayaan. Aya lagi cuma Serena menang teh. Ento geus eta golopo. Hewa aing mah. Geus kayak di tukang sayur bae aya isu ketangguan bae dia. Atuh geus teu jadi aing mah masakna ge. Oh sama. Ya eueuh serehna ge. Aing menang 2 kemana? Ieu goreng jeung kapal ge. Berarti kucrit kamalna. Kumaha di dieu mah? Ayo wahan mah. Diuk di dieu nginaheun yeuh it yo. Heeh. Tariis dia. Gue ngepin Urang meneuleun tatangkalan bae lah. Japat caklik buahan di Aing sorangan bae diuk di ditu tuh. Makana aing pindah ka dieu. Gararing buahan budak deui ge it. Cau ge nya kos kitu. Oh, Ih nah karena budak. atul aing loba reungit laju nama. Oh iya. Ih. Heuy, laju kumaha geus kabeli beas can? Alhamdulillah aing geus kabeuli saeutik mah mahal-mahal ge it. Alhamdulillah urangnya dahar bae heuh. Laju kumaha usah mah seumeulit can. Encan aing nek nyar ke aing sore ka ditu bae tuh jeung sambeleuna. Ja itu tuh ibu Asma tuh tukang sayur tuh. Jauh jeung tuh. Alah aing boga duitna henteu. Atuh henteu aing mah it hayang sereh bae. Oh, boga teu duitna. Henteu. Polos nyon. Tilah di mana? Sereh. Masa aing nu siaran sere bae ti isuk dari gila aing mah. Coba ka dia. Keur naon dari kitu budak kumpul bae di dieu. Di dinya tah. Awas aing lu dieu. Sulah aprak-aprakan beje capek. Oh, capek biasa aing. Aprak-aprakan beje sereh teu meunang-meunang. Oh iya. Geus dak gariung aing mah ngadengena sereh di sereh deui ampun aing kana daria. Jeung naon kitu budak sereh di sereh deui ampun aing mah aing baiklah ngejo aing. Kabur deui bae. Aja urang mau kabur. Lagi urang ngejo. Ngejo lah. Pada ngobrol bae.